Ocapkeun di Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya anu ngaheuyeuh eta nagara keur anteng neuteup bulan purnama. Nginget-nginget kejadian mangsa katukang, kejadian anu ngabengkahkeun dua kerajaan, Kerajaan Majapahit jeung Kerajaan Pajajaran. Kejadianana memang geus sila pisan, geus kaliwat 10 tahun katukang. Nyaeta kejadian anu katelah ranggubat. Timbul niat anu luhung dina manahna, niat pikeun nyambungkeun deui duduluran anu kungsi kapegat ku rasa ciceup. Sabab di henteu-henteu oge upama dijujut ka puhuk mah Raja Majapahit jeung Raja Pajajaran teh ti karuhuna mah tunggal sakocoran. Carana mah bisa ngaliwatan pertikahan, kabeneran Prabu Brawijaya lalagasan keneh. Sang Prabu Brawijaya enggal nyaur patih, barabat atuh nyaritakeun pamaksudanana nyaeta ngalamar putri Kerajaan Pajajaran anu geulis Putri Kencana Rarang. Tujuanana taya lian pikeun nyambungkeun tali silaturahmi anu kungsi pegat pisan. Kesalahan karuhun urang baheula henteu hade lamun akibatna terus dikukut, sarta henteu perlu diwariskeun ka anak incu. Patih sapuk kana pamaksudan sang Prabu. Poe eta keneh patih katantatan ngumpulkeun balad sarta nyadiakeun bekal pikeun indit ngajugjug ka Kerajaan Pajajaran. Eta rombongan diluluguan ku hiji mantri. Dina waktu anu geus ditangtukeun, eta rombongan utusan Majapahit teh indit ninggalkeun nagarana maju ngulon lalampahan anu teu gampang lantaran urang leuweung geledegan. Kacaturkeun eta rombongan utusan teh geus nepi ka puseur dayeuh nagara Pajajaran anu pernahna di dayeuh Kawali. Utusan Majapahit menang pangbagea anu hade boh ti rahayat Pajajaran atawa ti Raja Pajajaranana. Mantri anu jadi kokolot utusan Majapahit masrahkeun surat ti Prabu Brawijaya. Unggelna sedang ngalamar Putri Kencana Rarang. Bari sakantenan maheutkeun deui tali silaturahmi antara Kerajaan Majapahit jeung Pajajaran. Raja Pajajaran nampi eta lamaran, ngingetkeun kana niat luhung Raja Majapahit. Ajakan pikeun hirup sauyunan memang kudu ditarima kalawan jembar. Manakomo sang Prabu Brawijaya teh yuswana teu sababaraha geseh sareng Nyi Putri. Tumut kana kapalai sepuhna, Nyi Putri oge kersa dipihukum ku Raja Majapahit. Malah harita keneh oge ditangtukeun waktuna wanci anu mustari pikeun jatukrami. Dina waktu anu geus ditangtukeun, sang Prabu Brawijaya sareng rombonganana angkat ka Pajajaran kanggo rendengan. Sarugina ka Pajajaran teras bae direndengkeun nyandingkeun kembang Pajajaran Kencana Rarang. Munggah nurub cupu nu kasep sareng nu geulis der atuh ngayakeun pesta ka Cidaramena. Pesta nagara 7 poe 7 peuting sagala tatabeuhan ngageder taya reureuhna lir anu nembongkeun ka bungah nyacapkeun ka sono. Sanggeus rengse pesta jeung sukan-sukan, Putri Kencana Rarang dicanda ka Majapahit ngiring ka ingkang caroge ngaheuyeuh dayeuh. Rumah tanggana estoning reug-reug pageuh ditilaman ku kanyaah dipupuk ku kadeudeuh. Sawatara bulan ti harita Putri Kencana Rarang wawartos ka carogena yen anjeunna ngandeg. Sang Prabu Brawijaya kalintang suka manahna. Nalika bobotna bade majeng ka 8 sasi, bet jorojoy we dina manah Nyi Putri aya kapalai nyelang mulih ka Pajajaran. Kumargi palai babar di bali geusan ngajadi. Disakaikeun ku ibu ramana katut kadang wargi. Awit nama kusang Prabu teu dibidian
komo deui Nyi Putri dina kaayaan bobot anu cek hitungan indung berang mah moal dugi ka sasasi oge orok baris medal. Nanging kumargi Nyi Putri keukeuh sareng nyariosna dibareng ku merebei milik akhirna mah Sang Prabu teh leah manahna, mangga tuh ari rai maksa angkat mah mung hapunten engkang teu tiasa ngajajapkeun kumargi nuju pamong ayeuna nagara. Saur Sang Prabu Brawijaya, anjeunna ngutus hiji mantri kapetengan kanggo ngajajapkeun Nyi Putri ka Pajajaran. Sanggeus bekel katut para pangiringna sadia bring atuh rombongan Putri Kencana Rarang angkat di Majapahit sejak ngajugjug ka Pajajaran. Angkat nyacat nyorang leuweung gledegan mipir-mipir pasir mapai-mapai jungkrang. Nyi Putri angkatna ditandu kana joli. Diaping ku mantri katut para ponggawa. Sanaos kedah nyorang jalan barumpil, Nyi Putri katinggal paromana bear marahmai. Kumargi bade tepang sareng Ibu Ramana. Sanggeus sababaraha puluh poe lumampah rombongan Nyi Putri anjog ka hiji tempat di suku Gunung Sawal kuloneun Ciamis ayeuna. Nyi Putri ngaraos nahnai sareng lalesu sering karaos patuanganna sapertos nu bade babar. Terus bae pupuh rombongan teh paparentah supaya rombongan eureun di dinya. Sarta nyieun sasaungan pikeun Nyi Putri reureuh jeung bisi nya deui Nyi Putri babar di dinya. Mantri pupuhu rombongan paparentah deui supaya ngadegkeun wawangunan anu tohaga. Sabab Ki Mantri ningali galagat Nyi Putri kana bakal lami reureuhna di dinya. Pikeun nyieun eta wangunan teh loba tangkal kai anu rubuh di taluaran. Anu ku urang wetan mah disebutna tumbang. Eta tempat dingaranan bae Panumbangan, Kiwari, Ngaran, Kacamatan Ciamis Kulon. Henteu lepat tina panyangka sadayana teu lami ti harita Nyi Putri ngalahirkeun orokna kembar sapasang, istri sareng pameget. Anu mimiti medal teh orok anu pameget, anu matak dianggap bae rakana. Ari anu istri dianggap raina. Ari balina dilebetkeun kana penil, sarta dikubur dihandapkeun tangkal kai badag sarta dahana ngarampidak. Saparantos Nyi Putri salirana jagjag rombongan teruskeun deui lalampahanana. Ngajugjug ka kawali useur dayeuh Pajajaran. Sababaraha poe ti harita rombongan geus tepi, Nyi Putri dibagiakeun ku Ibu Ramana dibarung ku kabungah anu taya hinggana. Komo deui ieu mah mulihna bari nyandak murang kalih kembar sapasang anu kasep jeung geulis, estu mulus sarta taya kuciwana. Nyi Putri nyaritakeun lalampahanana tikawit angkat ti Majapahit duwi kababarna di Panumbangan. Mung eta murang kalih anu dua tea teu acan dipaparin jenengan. Saparantos dietang sagala rupina eta dua murang kalih dipaparin jenengan ku eyangna nyaeta Raja Pajajaran. Anu pameget jenenganana Bongbang Rarang, ari anu istri jenenganana Bongbang Kencana. Eta murang kalih dirorok ku eyangna, kitu deui ibuna Kencana Rarang henteu mulih deui ka carogena di Majapahit. Nyaeta Sang Prabu Brawijaya teh. Eta dua murang kalih morontod pisan, beuki gede teh beuki tembong cahayana. Bongbang Rarang kasep lir Dewa Kamajaya, Bongbang Kencana geulis lir Dewi Ratih. Kacida pisan dipikeunnya ahna kudu jadi eyang kawantu putu ti putra istri Kamumu. Tapi nepi ka umurna nincak rumaja eta barudak teh henteu nyahoeun bapa lantaran acida dibunianana ku akina. Kitu deui sakabeh pangeusih karaton diwanti-wanti ulah aya anu nyaritakeun bapana eta barudak anu aya di Majapahit. Lain kuna naon, akina kacidarisina
sieun incu anu kacida dipikanya indit nepungan bapakna di Majapahit. Sasat nama luntak ti Karajaan Pajajaran. Bongbang Rarang jeung Bongbang Kancana panasaran hayang nyaho bapak anu saestuna. Unggal nanyakeun kasing saha bae jawabanana sarua, bapakna teh Raja Pajajaran. Eta jawaban henteu nyugemakeun hatena, sabab ibuna ka Raja Pajajaran teh nyebut ama. Meureun kamaranehna mah pernahna incu. Bongbang Rarang jeung Bongbang Kancana beuki gede teh beuki tambah panasaran bae. Nepi ka hiji mangsa mah eta dua budak teh ngadesek hiji emban kepercayaan ibuna ti barudak supaya ngabejakeun bapana anu sajati. Kulantaran terus digulisek ditanya kuduaan meh unggal usik, akhirna eta emban teh eleh deet. Pok bae atuh ngomong halon. Lamarareun teh anu saleresna mah Sang Prabu Brawijaya Raja Majapahit. Ayeuna Bongbang Larang nyahoeun bapana. Tangtu eta hal teh mata kaget sang raja. Ditanya saha anu mere nyaho Bongbang Larang kitu deui Bongbang Kancana henteu daek betus lantaran inget kana janjina. Moal ngabejakeun jalma anu mere nyahona. Ngan ti harita Bongbang Larang terus ngurihit. Sangkan akina ngidinan pikeun indit ka Majapahit. Tapi Raja Pajajaran henteu ngidinan bae lantaran melang bisi kumaha onam di jalana. Akhirna dina hiji peuting jemplang-jempling Bongbang Larang ngaloros ti karaton. Niatna geus gilig rek indit ka Majapahit. Nepungan bapakna anu jadi raja di Majapahit. Isukna sapangeusi karaton ibur. Bongbang Larang teu aya di karaton. Burber anu nareangan ka itu ka dieu. Weleh anu diteangan henteu kapanggih. Leungit lir anu diteureuy ku poekna bumi. Pocapkeun adina Bongbang Kancana sanggeus nyaho nu jadi lanceuk ngaroros, rerencepan nyusul ngaloros ti karaton. Henteu lila oge Bongbang Larang kasusul lantaran samemehna geus pasini janji tepung di hiji tempat anu dirusiahkeun. Terus atuh duanana neruskeun lelampahan, maksudna rek ngajugjug ka Majapahit. Nepungan bapana anu jadi raja di ditu. Barang nepi ka hiji tempat anu kiwari katelah panumbangan teh, Bongbang Larang kacida hanaangna. Kokot tetengan neangan cai kaditu kadieu weleh henteu manggih. Breh bae ninggal pendil handapeun tangkal ditingali ku Bongbang Larang aya caian. Caina herang ngagenclang bangun tiis. Matak uruy nuker meujeuhna hanaang. Henteu dingkekeun deui cai dina pendil teh ditotor nepi ka beak. Teuing kumaha mimitina pendil milpas. Blus teh asup kana sirah Bongbang Larang. Sirah Bongbang Larang seret beheung katutupan ku pendil anu dijieuna tina besi. Dicoba dilaan malah kuduaan hese pisan. Tidinya Bongbang Larang indit lempangna ditungtun ku Bongbang Kancana. Maksudna rek menta tulung kanulian. Sakur jalma anu dipetaan tulung anu bisaeun ngalaan eta pendil. Tidinya aya jalma anu ngabejaan sangkan Bongbang Larang dibawa ka dukun. Dukun kaceluk sakti ngaranna Aki Garahang. Barang tepung jeung Aki Garahang barabat atuh Bongbang Kancana nyaritakeun lalampahanana ti awal nepi ka akhir. Ditelek tayan kaliwat. Sanggeus ngadenge caritaan Bongbang Kancana, bok Aki Garahang ngomong antare. Eta teh pangajaran keur hidup duaan. Yen sagala kalakuan anu henteu diididan ku kolot, sok matak aya balukarna anu henteu ngeunah. Jeung deui ujang Nyai
ari nginum notor tina pendil teh kalakuan anu teu hade. Aki garang karunyangeun ka Bongbang Larang pokna. Keun sugan bisa urang akalan ku Aki. Sup Aki garahang ka kamarna metakeun tatali paranti ngukus ka karuhun. Ari garahang sidakep sinuku tunggal nenedak pituduh ka Hyang Widi. Aki garahang menang ilapat yen eta pendil kudu dibelah ku kujang pusaka. Aki garahang nyokot kujang pusaka pek dikadekeun karena pendil besi teu sakara-kara. Pendil teh bencar sapada harita. Bongbang Larang jeung Bongbang Kancana diritah nganjrek heula di dinya. Ulah waka neruskeun lalampahanana. Eta dua rumaja teh nurut ka Aki garahang. Dina hiji poe Aki garahang rek iinditan. Samemeh Aki garahang indit papadon heula sangkan Bongbang Larang Bongbang Kancana ulah wani-wani ulin ka Cipangbuangan. Ari Cipangbuangan teh mangrupa talaga anu caina cinembrang herang. Abong nonoman keur meujeuhna blekesentreng dicaram teh lain nurut kalahkah panasaran. Bongbang Larang jeung Bongbang Kancana siga anu ngahajakeun ulin ka Cipangbuangan. Breh ninggal cai talaga anu sakitu herangna, jorojoy bae lanceukna aya karep hayang Kokojayan. Teu loba carita gebrus Bongbang Larang ancrug. Terus Kokojayan bangun nu ngeunah-ngeunaker. Bongbang Kancana kabitaeun brus ka talaga. Duaan arulin Kokojayan sukan-sukan dina cai. Lila-lila dina saluar awak eta dua nonoman barijil bulu belang koneng jeung hideung. Jangelek bae duanana jadi maung. Maung lodaya, jalu jeung bikang. Barang duanana saladar kana eta kajadian, silih rangkul bari ceurik paungku-ungku. Duanana kaduhung geus ngarempag larangan. Tapi kaduhung ti paneurima taya gunana. Dua maung kajajaden teh balik deui nepi ka panganjerkanana di imah Aki garahang. Aki garahang geus nyampak deui di dinya geus teg bae eta maung teh maung kajajaden. Bongbang Larang jeung Bongbang Kancana anu geus ngadon mandi di Cipangbuangan. Pok Aki garahang ngomong bari dareuda. Ayeuna mah Aki henteu bisa nulungan lantaran hidup duaan geus ngarempak larangan jeung henteu nurut kana papatah kolot. Dua maung kajajaden teh panjang tatanya sageus admitan ka Aki garahang duanana neruskeun deui lalampahanana. Barang meuntas di walungan Cimuntur duanana ampir-ampiran keuna ku ajal. Lantaran kajiret ku akar oyong. Sanggeus leupas dina eta bahaya, Bongbang Larang kabawa palid ku walungan Cimuntur anu caina tarik. Bongbang Larang kabawa palid ka hilir, terus kasedot asup kana gaul tataheunan nyaeta tangkal kawung anu dibobok tengahna. Tataheunan paranti ngalalauk di walungan. Untungna bae ditulungan ku hiji patani. Bongbang Larang katut gaulna dihanjatkeun ka darat ku eta patani. Tuluy eta gaul teh dibelah ku kampak sakali dua kali nepi ka puluhan kali, tapi gaul teh henteu daek beulah bae. Kulantaran geus ngarasa taak, Bongbang Larang dibawa ka Raja Panjalu anu harita mah linggihna di dayeuh luhur. Bongbang Kancana ngiclik di tukangeunana srog ka payuneun Raja Panjalu. Barabat eta dua maung teh nyaritakeun lalampahanana ti awal nepi ka akhir. Raja Panjalu kacida pisan karunyangeunana. Gaul dilaan tina awak Bongbang Larang molonyon siga anu babarieun pisan. Minangka mulang tarimana ka Raja Panjalu, Bongbang Larang jeung Bongbang Kancana janji moal ngaganggu katurunan Panjalu iwal anu ngalampahkeun tilu perkara. Kahiji
anu nginum ditotor tina penil, kadua anu melak tangkal oyong, katilu anu nyieun gaul tina kawung bari henteu dibelah heula. Eta janji maung kajajaren teh dikuatkeun ku jampe pamake Raja Panyalu. Tidinya eta dua maung kajajaren teh neruskeun deui lampahanana nyorang leuweung-leuweung geledegan, mipir-mipir pasir mapai-mapai jungkrang, ngaraas teuing sabaraha walungan, akhirna anjog bae ka Karajaan Majapahit, maksudna rek nepungan bapana. Barang srog kalawang saketeng karaton gulang-gulang anu ngajaga lawang pahibut bari nyangkring pakarangna lantaran disampurkeun ku maung sadua-dua jeung galede deui. Tuluy bae atuh maung teh pada ngepung gancang dihuit ku Bongbang Larang anu ngarepung karaget tingeraringe mireungeuh aya maung bisa sacarita. Bongbang Larang nyaritakeun saknyana manehna duaan teh putra Raja Majapahit Sang Prabu Brawijaya ti putri Kencana Larang ti Pajajaran. Geus kitu mah eta dua maung teh dianterkeun ka jero karaton ngadeuheus ka Sang Prabu Brawijaya anu harita nuju aya di Paseban ngempol sareng abdi-abdi karaton. Sang Prabu Brawijaya kaget manahna nampi dua tatamu aneh anu ngadeuheus. Barabat atuh Bongbang Larang nyaritakeun lalakonana ti mimiti ngaloros ti Pajajaran, robah wujudna jadi maung di perjalanan tug dugi ka ayeuna aya di payuneun Ramana. Ngadangu kitu Sang Prabu ngagabrug dua maung kembar teh di galentoran nyacapkeun ka sono kanu nembe tepang. Tapi kulantaran ayeuna mah geus beda wujud, geus robah jadi maung lodaya, pok bae Sang Prabu Brawijaya sasauran. Ujang Nyai, sanajan ayeuna geus robah, tapi taya bayana pikeun nyieun kahadean, taya salahna pikeun meunang kabagjaan. Bongbang Larang ditimbalan jadi raja bisa kuliah leuweung Majapahit. Ari Bongbang Kancana ditimbalan jadi ratu bisa kuliah leuweung Pajajaran. Ceuk sakaol sataun sakali unggal mulud eta dua maung sok ngahajakeun pependak. Ari tempatna matuh di Panjalu. Nya ti harita deui aya pacanduan pikeun sakabeh turunan Panjalu. Nyaeta teu meunang motor cai tina pendil, teu meunang melak oyong, jeung teu meunang nyieun ku luwung tina kawung anu henteu dibelah heula.